Alhamdulillah nepi oge di pangkalan. Nah rezeki mah emang kudu isuk-isuk. Ame rezeki teh dipatok hayam. Lah soalna lamun dipatok hayam, aing mau kabeli beas, mau dahar meureun. Mending nyanyi heula. Bila kamu di sisiku, hati rasa rindu. Ih, beneran oke suara aing teh. Namun aing ngiluan audisi mah geus pasti jelas menang. Da, soalnya aing doang pesertana ge udah hiji-hijina. Wih, tuh men sebray, isuk-isuk ulin ke pangkalan. Ada apakah gerangan? Nanya, aing teh pernah kali teh ada keluar ojek. Era aing ngomong gitu. Kumaha sih ditanya teh cicing wae? Jadi kieu boy sabernama aing kade teh keluar ojek tapi aing era ngomongan ka sia. Maksudnya teh kumaha, Bro? Kumaha? Jadi boy maksudna teh kieu. Heeh, kumaha? Sok atuh jelaskeun buru-buru. Lambat. Jadi aing teh boy dek aing jadi tukang ojek, sarua narikan penumpang. Naon? Kayak tukang ojek. Teu bisa. Bermah ojekin sepi, ditambah si rek ojek, ketambah sepi atuh. Oh, jadi sia teh satuju aing ngilu ngojek di dieu. Aing teh satuju. Kurang emang teungeunah sia, teungeunah. Nya bodoh teuing sia geus diulah-ulah oge. Aing tetep aing ngadek ngojek di dieu aing dik sia ulah ge aing tetep dek ngojek aing mah di dieu. Yeh. Mending siang ngotot tetep hayang ngojekna ieu wae. Kali itu man mangkat, mabur. Nggak tahu kan tuh boy, motor aing geus rusak sih. Paduli, rek rusak oge, jor teuing, kaja ge rusak, ame tulus terjadi ngojekna. Ya ulah gitu atuh sia teh. Udah sia keukeuh hayang ngojekna ieu. Kan itu sia mabur. Mabur. Sok tu aing sia gulingkeun motor sok. Oh, mabur mah. Ayeuna mah geus kieu we boy. Bener ge ayeuna mah urang damai we. Mun aya pelanggan pertama peg di kersia. Naon? Damai. Tapi heueuh sih. Mending damai soalnya tadi aing geus capek ribut aja jeung sia. Geus sia ngajak we ribut ya aing. Nama damai nya. Damai. Tapi sia tong sekali-kali deui tong mancing-mancing emosi aing. Boy, kalem, moal ieu. Tapi aing ngojekna mung deukeut jeung sia. Nah, batas pangkalan sia sakieu. Awas tong ngaliwatan di wilayah ti aing. Awas. Tah, pangkalan sia sakieu. Tong ngaliwatan garis ieu pokona mah. Paham? Ih, ya boy, bang ojek ini kudu pakai batas. Teman-teman tuh. Kumaha aing? Pangkalan aing terserah aing. Kumaha sia we boy lah. Pokona mah lamun aya penumpang pertama, eta penumpang aing. Soalna aing nu panggila di pangkalan. Kumaha? Deal? Geus deal. Ojek man, balik itu rapatan. Duh, kumahanya tarik apa entongnya? Mau ditarik bisa-bisa motor aing turun mesin ya. Mangkaning awakna segede buntelan hitut deuy. Woi. Tarik we tah ku sia. Ya apa? Sesuai perjanjian. Lamun aya penumpang pertama, tarik we ku sia. Emang perjanjian kitu. Tapi aing jadi ngadadak nyeri sirah. Lamun aing masak kenarik, paurna teh kusruk. Buset, ieu jelema apa naon awak namun gede kieu. Lamun ku aing ditarik pakai motor, bisa-bisa sabreker motor aing bol ya. Oi, ngalangah ulang. Buru eta tarik, karunya batu geus nungguan wae. Betul, ada mulus boy. Sia mah sok baku dah alasan wae. Asli mah boy, mulus pisan mah aing. Oh bang, kumaha teh?
Bisa tuh ngojek deh. Kela mang, kela. Nek runding heula jeung Kang Obroy. Buset deh ngeteh di bang dek ngojek kot kudu runding segala. Pas pegawai kantor wae. Ya Kang, ya malen tukang ojek pangkalan biasa. Kayaknya si Boy ngajak runding heula satu deh. Kumaha Boy? Ayeuna aing hoream nalikna ge tinggal ku sia awakna. Gede kitu bisa sebleker aing balocor. Apa gua aing ge mikir kitu? Soalnya lamun ku aing ditarik, bisa-bisa motor aing turun mesin. Gila di bang dek ngojek oge. Arek-arek mual sih dari bang ngojek oge. Ubah alasan pisan. Ah iya.